Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kancawargi, tepang deui sareng Cesri di tutorial baca tulis aksara Sunda. Calakan maca tapis nulis aksara Sunda. Kancawargi anu sami-sami mideudeuh migeget basa kali budaya Sunda, sumangga dina danget ieu urang ngalarapkeun rarangken anu di luhur, rarangken yang di atas aksara. Rarangken anu di luhur ngawengku panghulu, panyecek, panglayar, pamepet, paneuleung. Panghulu gunanya untuk mengubah bunyi A jadi I dalam aksara ngalagena. Contoh, la jadi li. Panyecek gunanya menambah huruf eng pada aksara vokal dan aksara ngalagena. Contohnya, da jadi dang, a jadi ang. Selanjutnya, panglayar gunanya untuk menambah huruf R pada aksara vokal dan aksara ngalagena. Contoh, I jadi ir, ca jadi car. Salajengna, pamepet gunanya untuk mengubah bunyi A jadi E pada aksara ngalagena. Contoh, pa jadi pe. Paneuleung gunanya untuk mengubah bunyi A menjadi E pada aksara ngalagena. Salajengna, sumangga urang sasarengan ngalarapkeun rarangken di luhureun aksara kana aksara vokal sareng aksara ngalagena sakumaha mistina. Rupina hancagarapan urang simpen dugi ka dieu heula. Insyaallah dinten enjing urang tepang deui. Hapunten tina sagala rupi kakiranganana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.